Langkung timpayun puja kali puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat wa salam dan mugia terasa kubuntur ka bagindana ya alam nyatana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'ut tabi'in turun ka urang salaya salaku umat mantena pamugia urang dieu jaza nyengkeun sapatur rezeki mantena amin amin. Hormateun primados karsana ka Ustadz salaku kesepuhan di tempat. Hormateun primados para ibu bapak anu hadir ngariung di tempat pamugia riungan urang di tempat sing dijadikan riungan anu manurunkeun kana rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak damai geranu artos alhamdulillah. Ibu bapak kenal na ka abdi? Abdi geus kenal na ibu? So kenal urang. Min, Bapak Min, Bunten Min. Nepangkeun bilih anu santaran jenengan abdi Ali Mahdi. Kaleresan cangeun istri. Deus teu naros oge. Tah bilih ibunya kata Nabi bapak pernah jeung abdi di sisi jalan taros we. Komo anu gabung pulang kalih istri mah. Ibu bapak sadayana insyaallah dina kesempatan ieu si abdi bade nerangkeun ngajelaskeun tentang masalah katuangeun. Didhawuh Kanjeng Nabi para ibu bapak sadayana sing saha wae jalma nuang kana katuangan halal maka bakal bersih agamana leuleus hatena ejen moal bukti
doana teu diijabah, dalam artian doana tangtos bakal diijabah. Tah kukituna digumatikeun pisan nuang kana katuangeun anu halal. Sok rajin urang mah beas-beas bansos halal. Tapi pas misi kanana cai menang megakeun salam anu batur. Kata Nabi kopi nama halal, kopi nama tapi caina termosna mang termos nu batur. Tah rajin nuang kana katuangeun anu teu halal teh eta mata ngarusak kana diri urang, beh di urang bakal seueur kabingung. Garadu kabingung. Kabingungan naon atuh? Hirup kali hirup atuh nonesena. Rajin jami oge nya teu sakediknya anu hartana brodi ngalayah di tengah seseueur. Tapi osok diudag buka bingung. Eta kabingung di mana ayana bisa jadi tingali pariksa katuangan urang bilih tina katuangan anu teu halal katuang urang janten kabingung jeung diri urang darah daging ka urangna. Beh dituna mata kahesekeun kana ibadah dengan horeang we tuluy. Tah kukituna tina seueur kabingung teh eta teh kahiji mata ngaruksak kana hate, kadua mata ngotoran kana nu hate ruksak ku seueur teuing kabingung, hate kotor ku seueur teuing kabingung, ku seueur teuing kabingung ngaruksak badan urang. Kabingung ieu di mana ayana? Ieu kabingung teh sok rajin bijieun ku urang pribadi masing-masing. Contoh, ibu teu damang berobat ka polet. Tos berobatnya di pikiran iraha damangna. Atanapi ibu kasab ngiridit, atanapi naon we. Di pikiran ku ibu teh iraha beungan. Eukeur urang teh keur mah geuring. Nu tadi teh di pikiran iraha cageurna, tambah pikiran. Eukeur alung se badan urang teh capek kasab ngalian rezeki, di pikiran iraha beungarna. Eta teh keur mah capek ditambah-tambah dibere kabingung ku diri sorangan. Padahal mah jalmi anu saum bulan Ramadan berbeda jauh jeung jalmi anu saum bulan Ramadan. Padahal mah seperti orang teh keur puasa bulan Ramadan di pikiran iraha adzan maghribna. Cik kinten-kinten lamun di pikiran adzan maghribna iraha bakal adzan maghrib moal. Saha ieu? Orang teh keur saum di pikiran urang iraha adzan maghribna bakal adzan maghrib moal. Ku teh di pikiran oge adzan maghrib mah bakal kitu oge lamun urang teu damang teh berobatnya berobat tong di pikiran iraha damangna da damang mah kitu oge urang kasabnya kasab tong di pikiran iraha beungarna da beungar mah bakal asal tong loba nganyuk we asal ngajauhan tukang kiridit tong loba kiridit insyaallah beungar mah bakal seperti kitu. Tah kamu bang emok mah kena dijauhan pisan mati mata ngarusak ka urang. Kukituna ieu kabingung anu dijieun-jieun ku urang teh sok sanaos aya dina mastaka urang antep ulah nepi ka asup kana diri urang kana hate urang. Tah ieu mastaka disebutna Baitul Maqmur, tempat karamean. Tah di dieu sagala teh Bu ramai teh Bu. Utang mah salaki hayang nyalung mah, budak gering mah riwayat mah.
tukang ngirim dia pembangun lagi mah budak kayak jajan lain di dia tak kabingung teh sadena teh kebajikan kedua mah nah di dia lah salaki kedua hayang kawin deui nah di dia budak keset payung di dia gitu nah ieu teh keburu Baitul Makmur tempat karamean nah di handapkeun mastaka ka dieu disebutna Baitul Muharram tempat anu dibersihkeun, disucikeun, diagungkeun. Tah usahakeun sabisa-bisa mungkin lawan anu aya karamean di dieu, ulah sinalebet ka dieu. Naon aya karamean wadina mastaka ulah nepi ka asup kana hate, naon mata ngarusak. Contoh, sok ku ibu salaki ijinan nyandu mengagring uang ibu gering wah gering naon sababna sabab naon anu aya dina mastaka turun kana hate kata nabi budak gering kolot teh lu gering naon aya mas anu aya dina mastaka turun kana hate padahal makeun we budak gering eta di pikiran teh nu penting diusahakeun diikhtiaran padahal makeun we salaki tara aya di imah mantepkeun atau salaki tara balik-balik ka imah mantepkeun engke ge maot sorangan tong diametan teh tah kituna ieu teh Baitul Muharram tempat anu dibersihkeun diagungkeun disucikeun anu kumaha carana karamean anu aya dina mastaka sagala aya dina mastaka ieu tong dugi ka asuhan ngadoa tapi nah jadi jabawakeun we ngadoa tong dipikiran dina dijabahna da naon da dijabah mah bakal kan kadang engke waktuna terkadang doa teh dijabah teh nyalametkeun urang nah Gusti abdi doa hayang beungar teh dijabah wae cek Gusti teh lamun maneh dibeungarkeun maneh bakal pedit ka batur maneh bakal hayang nyandu teh dibeungarkeun Gusti Gusti nah urang teh boga pamajikan teh kawas kieu-kieu deui cek Gusti teh lamun maneh dibere pamajikan geulis maneh bakal ripuh kudu ngabiayaan dandanan sagalana sager senau sabangsa di skincare naon skincare naon jempol anu nyakranai kan gitu kan begitu moal kabiayaan stasiun sakieu anu cekap bojo akang mah kuncai wudu ge tos geulis tah eta teh sadayana dina karunia atanapi keadilan Allah ka diri urang tah anu nuang afwi deui tah anu nuang kana katuangan halal mah sofa ilmu bersih agamana dalam artian bersih agama teh kumaha bersih agama teh bakal giat ibadahna getol ibadahna teh lamun mah kusuk nuang kana katuangan nu halal lamun urang ngarasa berat masih nyeri berat ibadah teh rek udang subuh teh sare deui rek Jumatan panggeulana teh anger we kadaguan komat deui rek getol ka masjid aya we bodana teh mareamna teh aya rajieun rek minum sedekah teh asa lebar eta tina naon tina nuang kana katuangan anu teu halal dan usah nuang kana katuangan halal mah dimantos ibadahna teh bakal dipabarikeun ibadahna digetolkeun usahana dilancarkeun dileuleskeun hatena leuleus hatena teh kaum ngadagu kana asma Allah porejat hatena ingat kana dosa teh kaum ngong ngadang bae buru-buru salat teh kaum ningali jelema balangsa kasahayang barang bere sabangsaning halal anu mantap giatkeun kana masalah ibadah eta osokan geulana panggarda
jika kurang cek di dia nulis di dia nulis hati atau nabi gitu. Tapi pada masih perkarasan suami ibunya jeung bapak ayah pada kajabannya di zaman ada dua hiji zaman anu bersih dua zaman anu kotor pada lapan kanu mana ya nah ieu cirina dilulus hati normal gina sabab dilulus hati mah bakal fokus kan dengan ibadah bakal fokus anu zaman anu kotor tuluy dibersihan tuluy dipake ka zamanan sabab ieu teh ladang amal lulus hati mah tuluy neangan kana ladang amal kumaha carana neangan ladang amal teh sakan gede ganjaranna. Dan dunia teh dunia mazra'atul akhirah dunia teh tempatna ngalah ngumpul tempatna ngumpul natamin dan bekal di akhirat seperti itu kantos. Jadi akhirnya mau kayak zaman kotor yang cuma bersih menyeluruh ke mana? Ke mana? Kanu kotor, alhamdulillah. Jikan bayang. Walau kau lulus hati, walau yakun didawati hijab ujung doa nanti wal dihijab ku Allah. Panena uang gerantos Gusti hayang anu diijabah ku Allah. Gusti hayang anu diijabah ku Allah. Gusti hayang ieu diijabah ku Allah. Mun urang masih keneh asa lila, doa teh asa iraha diijabahna. Hayang teuing bunga haji. Hayang teuing salaki kedua eketol usaha. Hayang teuing budak balageun. Tapi can-can we diijabah eta perlu dipertaroskeun katuangan urang nah nuang kana katuangan halal atawa pinuang kana